Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Siska Amelia Senja ti kelas 12 PBS 2. Selamat nganyaksikeun monolog anu bade ku abdi digelarkeun. Geus pucengis deui. Tanda cinta anu teu bisa dibobodoh teh. Jerawat meni beureum kieu. Pencet kitunya. Ke. Kela, tapi asa jadi nyari kieu nya. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah. Kaluar tina kalumudna ngundang cahaya anu sumorot ti soca anjeun. Akang bener jadi nyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Anu cek batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kurang teh nyeples pisan. Pangambung ari dago ka enin. Nini kuring naon deui nu jiga mamah teh nya? Nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tapian bapa, ari bapa tokopian ti saha nya? Nya ti bapana atuh. Nya eta nu jadi aki urang. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Kuring mah teu kungsi tepang ka aki kusabab anjeunna atos dipanggil ku anu maha suci. Mugia bisa ditarima iman Islamna ku Gusti anu Agung. Amin. Euleuh saha eta anu ngaliwat kalaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan. Ambuing. Kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya nini, aya aki, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya. Aya walungan cinta anu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus kakaruhun. Saentos kakaruhun teh ka nini, ka aki, ka indung, bapa, terus ngamuara ka dina diri kuring. Nya aya cinta anjeun dina diri kuring teh. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring. Moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.